Keur boga dahar ieu teh ti kamari tapi gini dahar jeung mah kuat mirasa. Heueuh tah itu isuk-isuk urang teh meuni kararieu nya sararebel cing teh kunaon nya. Kata mah ningali hayam sing tampelu atuh beuki angot. Heueuh atuh da teh geus sabaraha poe diantep urang teh teras teh. Heueuh atuh da geuning percuma dilap oge setengah jam kemudian teh geus pinuh di ku ka kebul. Bubuhanna we ge di MPS teh da loba ayam nya tah. Tah kieu geuning rasikona ieu mah nampi ka jalan pisan teh. Bari jalan taneuh setapak oge da geuning jalanna keukeuh we ka kabul mah nyarebel. Heueuh jiga nama sepi jiga teu loba nu liwat. Padahal mah teh loba nu liwat ceuk ka belah jero mah teh lembur gede. Tah cing teh boga sayap tilu siki urang asakan nyaah. Geus lila keluar golerna prejur rek diasakan teh meni kararagok cing teh. Arek masak anu beda tinu biasana ayeuna mah. Heueuh teh sarabel-sarabel oge piraku cing teh dieusian sang. Keur mah eukeur ieu teh bisi dikelah namahan panyakit deui. Tah eta daging teh menang marinasi anteupeun lawe setengah jam meh nyerap cing teh. Lanjut enam orang sasak sisik perebung buahna ieu. Aya bawang bombay, cabe beureum, cabe hejo jeung jahe ieu teh. Tah dilanjut enam orang racik caosna. Panceu teh carita nama rek masak ayam asam manis. Sugan we atuh dahar teh enam mirasa. Soalna mah teh geus di kamari-kamarina dahar teh teu ngareureuna. Ting kunaon da ieu teh ting coba arek beunghar sugan kitu. Sok atuh Gusti arek beunghar mah ditampi pisan moal nolak-nolak. Tapi paloba beunghar mah ting beunghar naon teh beunghar harta apa beunghar hate. Da nyari kahayang nama hayang beunghar yang loba duit menjar teh kana ibadah kedua. Saha tanu kitu urang ceu. Ari ngadoa mah kayangan teh yang dilobakeun rezeki dilancarkeun menjarkeun teh. Da geuning ali di tengah peuting mah kedua teh dek salat-salat acan. Lain hudang kacai kelatap teh kana HP 60 jam rep sare deui. Padahal mah Gusti Allah teh geus mere jalan peuting teh. Banding kunyaah pan eta teh meureun nya. Keur saret teh brage kuat salilir heula geuning. Tapi kelas sabalikna manusia ieu nu teu elingna. Padahal mah nya da eta teh rezeki teh berupa harta wae. Berupa saret teh berawak cager dahar ngeunah oge. Eta teh rezeki pang nikmat-nikmatna. Heueuh teh ceu.